Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun Ujang sarta ieu teh Bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh Bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu can subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Aya naon Jang, aya naon? Santi sanes neng Santi mah aya di pasantren. Kunaon geuningan Ujang ayeuna? Cocorowokan kitu aya naon? Cek Mang Kodir waktu eta Mang Kodir langsung nanya kitu kulantaran manehna mah teu ngadengeun naon. Aduh Mang, dieu teh abdi ngadangu sora Santi anu nuhunkeun pitulung ka abdi tapi nah leres kumaha mah teu kadangu. Tanya sarta waktu eta langsung nanya kitu bari nutup ka Mang Kodir. Henteu Jang, mamang mah teh tadi teu ngadangu naon, teu aya anu gurak-gorobok nuhunkeun pitulung teu aya. Nah leres eta teh Jang ulah leres birakul upami aya anu ngagorobok ku mamang teu kadangu. Tembal Mang Kodir waktu eta manehna nyarita kitu kulantaran bener manehna mah teu ngadengen naon. Aduh Mang, lamun kieu mah abdi teu tiasa cicing bae kayak gelas sakedap-sakedapnya Mang, antosan sakedap. Cek sarta waktu eta langsung diuk sila manehna teh dina jukut terus beureumpkeun matana muntang tulung kana kawasa hayang nganyahoankeun sora naon anu sabenerna kadenge ku manehna. Barang keur khusuk munajat kana kawasa ngadenge sora anu tangtuna teu bireuk deui eta teh sora Mama Kyai. Ujang wayahna Ujang teh ulah langsung ka Gunung Kancana engke oge masalah kolot Ujang mah bakal kapanggih sagala rupana bakal kateang ku Ujang, tapi wayahna Ujang teh kudu asup heula ka negeri jin anu pernah didatangan ku Ujang jeung Mama babarengan. Ta eta bae mah jig gerak edit ka eta tempat sabab nagara jin teh keur ngabutuhkeun bantuan ti Ujang. Baheula ku Mama geus diceritakeun dina hiji waktu Ujang teh bakal diperlukeun ku bangsa jin eta. Jig ayeuna mah ulah loba pamikiran anu kadenge ku Ujang teh eta teh sora Sri Devi anu aya dina ancaman hiji raja anu tangtuna aya pakuat pakait jeung indung Bapak Ujang. Jig ayeuna mah
ulah loba pamikiran deui, geura gunakeun sakabeh kemampuan anu geus diturunkeun ku ama ka Ujang, geura amalkeun dimimiti asup ka negeri jin nepikeun ka akhir, laksanakeun jig aya nama Ujang. Cek Mama Kiai waktu eta kadenge jelas pisan ku sarta nyarita kitu, atuh geus kitu mah sarta teh mukakeun dua matana bari ngucap hamdalah, alhamdulillah geuningan mang. Sora eta teh sora anu tangtosna moal kadang ku mamang mah sabab lain sora Santi geuningan eta teh sora Sri Devi anu nepikeun ka ayeuna. Wanoja anu aya di alam jin eta teh masih tetap jadi pamikiran abdi mang sabab pamun teu sagala rupina pokona mah teu aya anu benten sareng Santi. Ayeuna mah yap kurang lebet ka eta nagara pilih bade ngiring mamang ngan kade pepeujeuh mamang ulah wani-wani ngalakukeun tindakan kumaha upami teh dipiwarang ku abdi kitu bae ayeuna mah. Cek sarta bari neuteup ka Mang Kodir anu waktu eta unggut-unggutan kulantaran kacida ngaranjugna barang ngadenge anu dicaritakeun ku sarta. Mohon Jang, mohon mangga tapi nah leres eta teh Santi teh pamun teu sareng pangawakana teh sami sareng Neng Santi anu aya di pasantren. Nah leres eta teh Jang, nah leres tanya Mang Kodir waktu eta langsung nanya kitu sanggeus ngebrehkeun kasiapanana. Laras kitu Mang, engke oge Mamang bakal ningali ayeuna mayang ku abdi Mamang bade dicandak ngan wayahna peureumkeun panon Mamang teh sabab urang milampah ka eta nagara jin teh sanes alengkakeun sampean tapi kedah ngagunakeun kekuatan batin. Insyaallah sagala rupina mudah-mudahan tiasa rengse dina waktos anu cepet sabab abdi oge teu hoyong ngantepkeun indung bapak abdi khususna anu ayeuna nuju dipilarian ku diri abdi terus-terusan nandangan kanyeri sabab ayeuna teh nuju disiksa ku bangsa siluman. Cek sarta waktu eta langsung ngajelaskeun sagala rupana. Mohon Jang, mangga Mamang bade ngiringan bae kumaha Ujang da sagala rupina oge meureunnan Ujang anu kedah tanggal walerna sabab Mamang mah teu tiasa nanaon. Cek Mang Kodir waktu eta langsung nyarita kitu, atuh geus kitu mah teu loba nyarita deui. Mang Kodir oge langsung diuk sila digigireun sarta teu lila ti harita sarta teh bari nyekelan leungeun Mang Kodir langsung mereumkeun matana oge kunyam-kunyam babacaan minta tulung kanu kawasa jeung ngawatek kamampuan anu geus dipimilik ku manehna. Meureunnan aya kana 15 menitan mah brai sarta teh mukakeun matana. Waktu eta manehna duaan geus aya di nagara jin anu samemehna didatangan ku manehna jeung Mama Kiai, tapi barang nempok kaayaan di negeri jin eta waktu eta ngaranjug sarta teh sabab nempok kaayaan negeri jin geus rusak kawas tas aya peperangan anu kacida rongkahna. Mang tos buka tos dugi urang teh tos dugi. Cek sarta waktu eta langsung nepak suku Mang Kodir anu masih keneh sila bari mereumkeun matana. Brai Mang Kodir oge mukakeun matana atuh waktu eta Mang Kodir kacida ngaranjugna. Kuningan urang ayeuna tos aya di tempat anu benten Ujang. Nah ieu teh leres nagara jin anu di supingan ku urang ayeuna. Nah leres teh tinggalian Mamang teh salah mak Jang, teh salah Jang. Cek Mang Kodir waktu eta langsung nanya kitu bari luak lieu ka ditu ka dieu bade jeung kacida rewasna sabab ningali kaayaan nagara teh geus rusak. Wangunan-wangunan loba anu halancur jeung deui loba anu perlaya dihareupeun maranehna. Bener Mang, bener. Ieu teh nagara jin anu kapungkur parantos disumpingan ku diri abdi sareng Mama Kiai, tapi abdi kacida ngaranjugna sabab ayeuna ningali kaayaan negeri jin ieu hancur. Kawasna mah parantos aya kajadian anu tangtosna teu tiasa diungkulan ku bangsa jin ieu. Tinggal itu wangunan-wangunan raruksak, seueur oge anu perlaya, seueur jalmi anu careuri. Kawasna mah ulah warga
bangsa jin anu carilaka jeung dugikeun ka henteuna eleh dina gelut. Ya paina mamang cua ngalengkahkeun sampean urang nuju ka karaton. Abdi hoyong terang aya naon di karaton Hasami kaayaanana atanapi benten, sabab kacida jelasna sora Sri Devi anu sami sareng sora Santi teh menutkeun pitulung ka diri abdi. Sanajan teu acan terang abdi teh aya naon saleresna atanapi kunaon bila aya pancabahya tangtosna ku diri abdi pada ditulungan. Ya paina mamang ulah dilamikeun deui urang ngalengkah cek sarta bari nangtung atuh geus kitu mamang Qadir oge bari bijeng pinuh ku kabingung. Waktu eta teu loba nyarita nuturkeun ka mana bae lengkah suku sarta anu beukilila beuki jauh ti tempat anu samemehna dipake diuk ku maranehna. Teu lila oge sarta teh nepi ka hareupeun wangunan anu kacida agrengna nyaeta karaton negeri jin eta. Kacida ngaranjugna sabab loba prajurit geus perlaya keur digulung ku kaluargana masing-masing. Tulungan saajeun, tulungan kuring ieu dijerok tulungan anak kuring dibawa ku Raja Edan ku si Bantar Gede tulungan saanjeun kadenge ti jero karaton teh aya anu ngagorowok minta tulung ka sarta atuh pengubahe sarta jeung Mang Qadir teh guru maranehna teh asup ka jero karaton. Barang nepi ka jero karaton beuki rewas bae sabab loba prajurit senopati panglima perang jeung patih geus kaayaan teh matak pikarunyaeun sabab teu walakaya mandi getih sakabeh prajurit oge sarua. Jeung deui katembong raja jeung ratu waktu eta ngagoler sarua kaayaanana matak pikarunyaeun tatu anu kacida parnana. Ujang saha anjeun ujang saha anjeun tulungan kuring tuan tulungan jeung deui wayahna tulungan anak kuring Sri Devi dibawa kabur ku si Bantar Gede dibawa ke nagarana tulungan nah ujang teh lain Parman ujang teh murid Mama Kiai Lodrapati sanes. Waktu eta Parman atau wasata kaceda ngaranjugna barang ngadenge caritaan permaisuri. Waktu eta ngomong kitu jeung nanya kitu ka manehna laras abdi teh muridna Mama Kiai Lodrapati geuningan salira terang saha abdi kumaha eta teh kumaha cek Parman. Waktu eta nyarita kitu bari ngadeuketan ka raja jeung ratu anu matak pikarunyaeun terus muringis nahan kenyeri jeung tina sakujur awakna teh ngocor getih anu masih keneh seger matak pikarunyaeun kondisina. Ujang sabenerna mah Mama Kiai Lodrapati teh eta teh guru ama sareng ambu jeung deui Santi teh eta teh Sri Devi anu ngahaja ngumbara di alam dunya. Ujang tah bisi hayang apal mah eta ayeuna teh wayahna ulah loba catur heula jig geura tulungan Sri Devi atanapi Santi teh jig sabab karunya Ujang karunya ayeuna teh dibawa ku siluman anu bangkawarah siluman babi nyata si Bantar Gede wayahna Ujang ayeuna majik ulah mikiran ama jeung ambu sabab ama jeung ambu mah bisa ngubaran sorangan ayeuna majik geura teang Sri Devi jeung di Ujang terek nyalametkeun inung Bapak Ujang lain kitu Ujang gerakan itu bae geura susul Sri Devi jeung salametkeun inung Bapak Ujang ayeuna mah
Ujang ulah loba nyarita heula jika edit sabab bahaya si Nyai bahaya Ujang barang ngadenge anu dijelaskan ku raja waktu eta sarta atau Parman bener-bener ngaranjuk teu nyangka geuningan Sri Devi teh Santi atau Santi teh Sri Devi, tapi manehna bener-bener kacida bingungna kulantaran salila ieu kunaon Santi nyumputkeun sagala rupana geuningan manehna teh putri jin anu aya di negara eta. Aduh teu nyangki abdi mah geuningan si Nyai teh putri bapak sareng ambunya. Aduh teu nyangki abdi mah teu nyangki nah bet tiasa aya di alam dunia kumaha eta teh ama ambu kumaha cariosna geuningan Sri Devi teh tiasa kumalendang di alam dunia tebenten sareng diri abdi sareng bangsa manusia sejenna kumaha eta teh bapak ambu hapunten ya abdi kacida panasaranana nah tiasa nerangkeun sagala rupina ka diri abdi cek sarta waktu eta langsung nanya kitu deui bari neuteut ka raja jeung ratu anu ayeuna mah geus bisa diuk deui sanggeus duanana nyobaan ngubaran diri sorangan. Sagala rupana bakal kapika nyaho atawa dipika apal ku Ujang ke ayeuna mah geus jig heula geura tulungan heula Santi eta napi Sri Devi jeung indung bapak Ujang ke sanggeus bisa nyalamatkeun geura bawa ka ieu tempat jang obrolkeun sagala rupana jeung deui ke oge bakal dijelaskeun ku guru Ujang atau napi ku Mama Kiai anu salila ieu ngarorok Santi kitu bae nama Ujang geus nya ulah loba tatanya heula karunya si Nyai karunya urusan bapak jeung bangeusi ieu negeri anu ayeuna keur carilaka tong sieun bakal diuburan ku bapak jeung ambu katut Mama Kiai sabab muke oge Mama Kiai bakal sumping ka aya tempat aya nama jig geura sucul bae si Nyai tembal raja waktu eta langsung negeskeun sagala rupana nya Ujang nya ulah loba nyarita heula ayeuna mah geura tulungan heula si Nyai karunya Ujang karunya komodi Ujang jeung si Nyai teh geus hahadean berenang Ujang teh moal mikeun lamun si Nyai diruksak sagala rupana raja edan eta moal mikeun berenang Ujang teh atawa Ujang teh bogoh ka si Nyai teh bogoh cek permaisuri waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteut ka sarta atuh piraku bapak ambu piraku kitu geus atuh ari kitu mah mangga ayeuna ku abdi bade disusul mangkodir hayu ayeuna mah urang tinggalkeun ieu patempatan. Bismillahirrohmanirrohim sanggeus kitu sarta teh nyekelan deui leungeun mangkodir sanggeus maca basmalah meureumkeun dua matana mangkodir oge sarua nurutan leles leungit eta nagara langsung nuju ka nagara siluman Bantar Gede. Sedangkan di negara siluman babi waktu eta keur kacida bungahna kulantaran Raja Bantar Gede teh hasil sagala rancanana bisa mawa Sri Devi jeung bisa ngaruksak nagara jin anu salila ieu kacida dipika ceceupna ku manehna. Hasil sagala pagawean tegaplah kacida bungahna kaula teh kacida bungahna paman pati paman senopati paman panglima perang bunga arandika pagawean bener dewek teh bunga pokona mah ayeuna urang pesta sabab dewek hayang langsung ngawin si Sri Devi hayang langsung dikawin ku dewek ayeuna mah si Komodo jeung si Sami keur bawa ka hareupeun dewek hayang nyaksian andika muncit jalma bangkawara anu geus ngarumpak sagala parentah dewek ulang ngadeukeutan
jalma anu deket kanu kawasa ieu bakal kangantepkeun anakna masantren kan geus teu bener eta kalakuan bangsa edan teh geus gerep bawa euna mah woi prajurit gerep bawa. Cek Raja Bantar Gede waktu eta langsung merentahkeun kitu, sedangkan Sri Devi anu waktu eta aya di gigireunana jeung masih diborogot kulantaran Sri Devi teu terjalan hayang lepas tina cangkreman Raja Bantar Gede. Nanahonan sia teh, nanahonan anu dicajan batu boga salah sia teh, nanahonan Bantar Gede jeung dilepaskeun kuring mah hayang ini teh sudi aya di tempat teh sudi jadi pamajikan sia teh sudi kuring mah geus boga kabogoh geus boga calon salaki sia jalma bener anu panteskeun kuring lepaskeun. Cek Sri Devi waktu eta nyarita kitu bari usahakeun hayang lepas tina tali anu mungkeut pageuh awakna. Moal bisa Nyai sabab sia teh geus ditakdirkeun bakal jadi pamajikan dewek sia. Anu mah ngacedog tong loba nyarita sia ulah loba nyarita sabab rek kitu oge geus waktuna urang teh kiwin. Bae prajurit ulah ngacedog bae gerep bawa si Komodo jeung si Sarmi hareupeun dewek sia. Belakal kau pengongkos kitu patut teu kadenge perintah dewek tadi geus nitah gerep bawa si Komodo jeung si Sarmi hareupeun dewek jang pecit dina waktu ayeuna keneh dagingna urang pake pesta. Cek Raja Bantar Gede waktu eta nyarita kitu bari terus-terusan beberapa katakan seri bekat kubunga atau kububa sanggeus nyembah dua prajurit teh langsung indit ninggalkeun karaton nuju ka Panjara rek mawa Mang Komod jeung Bisarmi. Teu lila oge Mang Komod jeung Bisarmi anu dina kaayaan awakna mantak pikarunyaeun ruksak sabab terus-terusan disiksa, dipecutan, ditenggelan, ditonjokan, di kadekan segala rupa pokokna mah ditenggel-tenggelkeun nepikeun ka awakna teh hancur geus teu puguh santrak. Waktu eta Huhumaragungan numpra di hadapan Raja Bantar Gede atuh waktu eta Santi atawa Sri Devi anu tangtuna geus wau kulantaran di alam manusia mah geus biasa ngobrol segala rupa di tempat anu dijadikeun tempat maranehna panggih sanajan can pernah ngobrol atau datang secara langsung ke imah maranehna. Bapak, emak, aduh Gusti gini emak sering bapak teh aya di tempat kunaon emak sering bapak teh muhib ka bangsa siluman kunaon bapak emak kunaon. Cek Santi atau Sri Devi waktu eta langsung ngagorowok itu bari neuteuk kacida sekeutna ka Mang Komodo jeung Bisarmi anu Huhumaragungan nahan ka nyeri. Aduh Nyai kunaon aya di tempat Nyai? Benar Nyai kunaon eta geuning diporogot kitu nah ka mana? Sarta ka mana? Nyai ka mana sarta ka mana? Ka mana sarta Nyai? Cek Mang Komod katut Bisarmi waktu harita bari Humaragung nahan ka nyeri waktu eta nutup ka Santi bari nanya kitu kulantaran kacida bingungna sabab teu apal kumaha carana jeung kok bisa dina pamikiran maranehna ayeuna Santi aya di eta nagara. Barang ngadenge pananya kitu Santi atawa Sri Devi waktu eta langsung ngajawab, teu hariwang bapak emak sakedap deui oge api kacida yakina kang sarta bakal syuting ka ieu tempat bakal ngabebaskeun urang teu hariwang. Tapi upami masalah abdi aya dia nagara mah tah kuraja dan ieu bapak emak abdi teh dicanda paksa ti nagara abdi sabab abdi teh salasna mah sanes mung saukur biasa hirup di alam dunia abdi oge biasa hirup di alam jin sabab abdi mah saparuh jin saparuh bangsa manusia bapak emak. Tapi urusan kumah-kumana mah engke bakal diterangkan sadayana ku Rama sareng ku
iya kurang mah sepuh abdi anu aya di alam manusia sareng anu aya di alam jin. Ayeuna mah jual doa bapak emak, jual doa kanu kawasa geura sadar geura emut deui kanu kawasa supados emak sareng bapak teu sangsara teu nyeri deui. Geura sadar geura istighfar emak bapak geura istighfar. Cek Santi waktu eta langsung nyarita kitu atuh puguh bae Raja Bantar Gede jeung sakabeh abdi dalam anu ngadenge caritaan maranehna waktu eta molotot ka Cidamokna. Setan nanahonan Santi komodo Sarmi ngadu nyararita kitu. Setan sia Santi motong ya capluk ka situ patut saha si Sarta teh saha saha dewe ka cida panasarana saha si Sarta teh naha kaboga sia calon salaki sia lamun heueuh teh kuder bakal dipodaran sia. Nah si Sarta teh si Sarta anak sia komodo Sarmi nah anak sia bener atau aya deui Sarta sejen. Cek Raja Bantar Gede waktu eta langsung nanya kitu. Oh saha deui sia Raja Edan anu tangtuna anak kuring eta teh anak kuring. Bener sia Bantar Gede anak kuring eta teh. Sakedeung deui anak kuring bakal datang nyiksa sia sabab bungan sia geus nyiksa dewek duaan sabab dengikeun sia Bantar Gede sanajan dewek dina akhirna muja ka sia tapi dewek datang ka Gunung Kancana teh dina mimitina mah lain rek neangan sia lain rek muja sia dewek teh hayang neangan harta karun tapi ku sia nganu ditipu diiming-iming nepikeun ka dewek poho sagala rupana sia. Jadi wayahna dewek moal jadi bangsa sia sabab dewek mah teu boga niat hayang muja ka sia tina awalna tapi ku sia ditenu dipikeun ka sagalana poho sia. Cek Mang Komod jeung Bisarmi waktu eta langsung nyararita kitu atuh puguh bae Raja Bantar Gede teh ka Cidamokna. Setan nah bener si Sarta bisa asup ka ieu nagara lamun bener teh awas ya bakal disangkompet daunkeun jeung sia duaan bakal dilebok ku dewek ayeuna mah geus prajurit bawa keluar hayu jang pujit dihareupeun karaton urang pesta sakape prajurit angka ngumpul di alun-alun negara urang jang ngalebok daging si Sarta si Komodo jeung si Sarmi. Bawa pujit cek Raja Bantar Gede waktu eta langsung merentahkeun kitu atuh puguh bae Bisarmi jeung Mang Komod waktu eta langsung digusur ku dua prajurit dibawa keluar. Waktu eta Santi jejeritan menta supaya Bisarmi jeung Mang Komodo dilepaskeun. Montong disiksa kitu sia montong disiksa kitu Bantar Gede lepaskeun kuring lepaskeun kuring lepaskeun. Ma bapak aduh nyating ma bapak sing sabar bapak sing sabar sakedap deui Kang Sarta sumping ma bapak. Cek Santi atawa Sri Devi waktu eta langsung ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat bakatku mang nyerikeun ningali kaayaan Bisarmi jeung Mang Komodo anu disiksa terus-terusan bari jeung digusur dibawa keluar ti jero karaton. Teu lila oge manehna dibawa ku Raja Bantar Gede ka hareupeun karaton. Waktu eta prajurit jeung warga eta nagara geus kumpul rek nyaksian kaayaan Bisarmi jeung Mang Komodo anu rek dipencit rek dijadikeun kadaharan manehna. Tapi barang keur kumpul kitu jeung rek saplaseun mencit Mang Komodo jeung Bisarmi Kaceleng cenegedeg hop sia montong wawanianan hayang maehan inung bapak kuring sia Bantar Gede yo kuring datang ayeuna bakal ngaburak-barik ieu nagara sabab andika geus nyesatkeun bangsa-bangsa manusia khususna mah inung bapak kuring geus disesatkeun ku andika. Man untungna bapak kuring awalna datang ka ieu tempat teh dewek nyaho yeuh saksina Mang Kodir bapak kuring teh hayang ku guru teh hayang muja ka sia sabab datang ka Gunung Kancana teh hayang neangan harta karun lain kitu Mang Kodir. Cek Sarta waktu eta langsung nyarita kitu bari nutut
Karaja Bantar Gede jeung ngaleret sakedeung ka palebah Mang Kodir anu ngabedega nulak cangkeng sanajan ngageter awakna. Mang Kodir mah barang nempo kaayaan di sabudeun eta tempat teh pinuh ku tangtungan jalma, tapi beungeut nama atawa sirah nama bagong kabeh kecuali Raja Bantar Gede masih kena ngajirimkeun jirim anu sautuhna kawas maranehna siga jalma biasa atau bangsa manusia. Wah, geuningan datang sia ka dieu, hayang modar sia datang ka dieu, sarta hayang modar sia teh Kodir. Sia hayang modar sia ge, gablek naon sia Kodir anu datang ka ieu tempat. Cek Raja Bantar Gede waktu eta langsung nyerowok kitu. Ujang tulungan bapak jeung emak tulungan. Nya Ujang tulungan nyeri. Bapak jeung emak terek dibinasa. Terek dijadikan hakanan bangsa. Siluman ieu tulungan bapak jeung emak tulungan. Ujang tulungan. Bisarmi jeung Mang Komodo waktu eta terus-terusan menta tulung ngajerit dari jeung Kumadegung nahan ka nyeri sabab terus-terusan disiksa ku dua prajurit anu nyekelan maranehna. Santi oge atawa Sri Depi waktu eta nyorobok menta sagancangna dibebaskeun ku Sarta. Engkang tulungan abdi heula, engkang tulungan bebaskeun tina borogot kieu, engkang tulungan abdi tulungan. Upami tos kitu ya sareng abdi sasarangan urang hancurkeun ieu nagara teh, urang hancurkeun engkang. Cek Sri Depi waktu eta langsung ngagorowok kitu atuh kudu bae sarta katrain ka Sri Depi kulantaran samemeh nama fokus ka indung bapana anu mata tapi karunyaeun kaayaanana. Aduh bener-bener sia Bantar Gede, bener-bener sia turun sia jang adu harupan jeung dewek. Turun sia Nyai ulah hari Bang Nyai belesat kep cerelat kajeleng ngan saukur sagerakan anu tidak cepetna teka tetenan ku sahabat oge jeung Bantar Gede oge waktu eta ngahuleng kulantaran gerakan sarta kacida cepetna nyaho-nyaho. Sri Depi atawa Santi geus aya dina leungeun sarta ngabedega digigireun Mang Kodir jeung deui tali anu ngaborogod awakna leungit. Waktu eta Sri Depi atawa Santi teh geus bebas kawas biasa deui bisa gerak kitu kieu deui. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun upami kaya engkang mah tos kawas kumaha meunaan api sareng tuang rama katu tuang ibu teh engkang ayeuna mah tos teu keuing nyaros heula masalah diri abdi kitu kieu mah engke cuang obrolkeun sareng ama katu ambu sareng mama kiai engke oge bakal terang saha abdi salaresna sareng kumaha cariosna abdi tiasa kumelandang di alam dunia kawas jalmi biasa sami sareng engkang engke oge bakal terang bakal dipiket terang sadayana ku engkang ayeuna mah tos cuang burak balik heula bangsa ieu ingin diantepkeun Kang, ingin diantepkeun. Cek Santi waktu eta langsung nyarita kitu. Bener Nyai, bener ayeuna mah Mang Kodir geura bacakeun lafaz anu tadi parantos di pasikeun ku diri abdi ka Mamang supados Mamang teh teu cilaka. Ayeuna mah Bapak emak upami Bapak sareng mahoyong bebas tina cangkreman bangsa siluman geura dawamkeun baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tah eta bae baca emak Bapak baca supados ayeuna bebas bangsa siluman non bae oge khususna mata dua prajurit anu keur nyepengan Bapak sareng moal kiat nyepengan deui bacakeun eta geura istighfar minta tulung kanu kawasa mak Bapak bacakeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sok geura aos Bapak, geura aos Bapak emak tegeun cicing bae cek sarta waktu eta langsung nyerowok itu bari menta supaya indung bapana macakeun kalimat eta atuh puguh bae. Waktu eta Mang Komodo jeung Bisarmi kulantaran geus sadar kana purwadaksina saha manehna teh manusia anu leuwih sampurna ti bangsa siluman. Waktu eta langsung maca istighfar atau puguh bae. Dua prajurit anu keur nyekelan maranehna teh ting koceak kulantaran kecida panasna komodi sanggeus Mang Komodo jeung Bisarmi ngucapkeun kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Waktu eta bener-bener prajurit-prajurit anu keur ngalingkung maranehna jeung
masyarakat siluman eta ngajerit marental jauh eta patempatan atuh pugu bae Raja Bantar Gede jeung Senopati Panglima Perang Katut Kipati teh kacida ambekna sarajan ngarasa panas tapi bubuhan maranehna mah pinuh ku ilmu dengan saukur eleh ku kitu bae ting curelat langsung nyerang ka Sarta. Waktu eta Sarta langsung dihurup ku Raja Bantar Gede dibantu ku Kipati Panglima Perang jeung Senopati, sedangkan Santi atau Sri Devi jeung Mang Kodir waktu eta langsung nulungan disarmi jeung Mang Komodo dibawa ke tempat anu kira-kira aman. Sanajan anjeun ngahurup kuring kulobaan sok kuring mal sieun mal mundur sia sabab dina waktu ayeuna kuring bakal ngawarah anjeun sakabeh kulantaran geus nyesatkeun bangsa kuring sok boga kemampuan naon sia Bantar Gede jeung Andika sakabeh maju sia maju kacileng setan sia moto ngajago sia dewek moal eleh ku bangsa manusia kawas sia Sarta cucunga sia ka dewek bener sia cucunga sia kacileng hiu blesat hiu leplos cerelat kacileng hiu cebrot koleang kubra. Raja Bantar Gede Senopati Panglima Perang jeung Patih teh waktu eta ngajongkeng sanggeus kakeunaan tenggelan Sarta. Bubuhan Sarta mah dina neugeulna teu sambarangan bari maca kalimah anu tangtuna matak panas karasa asa dibeulem dampakna keur maranehna mah setan sia maca sia rasakeun ieu corelat waktu eta sakabeh prajurit anu geus bisa narangtung deui nyerang ngahurup Sarta barang ningali kaayaan raja jeung antek-antekna geus ngacarongkeng diharupun maranehna. Boro-boro Andika sia raja sia jeung Senopati Katut Panglima Perang jeung Pati oge teu bisa kumaha saria sia sok sanajan ribuan oge sok maju sia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cebrot waktu eta Sarta langsung nenggel-nenggelkeun jeung najongkeun sukuna kacida cepetna nyapu sakabeh prajurit anu nyerang ka manehna atuh puguh bae ting koceak. Waktu eta sakabeh prajurit teh ngajerit awakna teh langsung kabeulem lir ibarat dibeulem ku cenah anu ngabebelah. Atuh raja jeung antek-antekna anu geus bisa harudang deui beuki ambek bae setan sia Sarta nanahonan sia rasakeun hiu raja jeung Patih Senopati Katut Patih teh waktu eta langsung ngagunakeun kekuatan sapinuhna anu dipimilik ku maranehna tapi tangtuna tetep bae moal aya dampakna naon keur Sarta mah sabab Sarta teu cicingeun waktu eta manehna oge langsung ngamatek kalimah-kalimah anu tangtuna geus ngandung kekuatan batin dibacakeun ku manehna dampakna serangan raja jeung sakabeh antek-antekna anu nyerang babarengan teh teu keuna ka manehna sabab mental deui kalah kabalik deui ka maranehna plesat siu leplos cebrot koceak tobat ampun les. Waktu eta Raja Senopati Panglima Perang jeung Kipati teh leungit eta patempatan tapi kadenge aya anu ngagorowo ka Sarta. Adek dina waktu ieu dewek ngaku elek ku sia Sarta tapi dina hiji waktu dewek bakal datang deui dewek teh bakal nagih pati ka Andika sia Sarta les eta anu kadenge ku Sarta. Alhamdulillahirabbil alamin heug Bantar Gede heug bisi Andika rek datang deui ka diri kuring rek males pati ka diri kuring sok teu nanaon ku kuring bakal ditungguan irah bae Andika reka datangan kuring tinggal datang Andika apal di mana tempat kuring cek Sarta. Waktu eta nyorowok itu bari terus malikeun awakna nyampurkeun ka indung bapana terus ngarangkul indung bapana anu matak pikarunyaeun kaayaan anak
aduh engkang hatur nuhun kang pamidaya engkang mamerenan tos kumaha kaayaan abdi sareng ibu rama engkang teh hatur nuhun ayeuna mangga cuang ka nagara jin nagara abdi uang obrolkeun sadayana sareng diri abdi katut ibu rama abdi engkang tiap cuang ubaran bapak ibu rama engkang hawatos engkang hakto hawatos abdi hawatos. Cek Santi waktu eta langsung nyarita kitu bari nutup kasarta anu unggul-tunggutan bari seuri kulantaran kacida bungahna ayeuna bisa nyalamatkeun sakaligus wanoja anu dipika cinta jeung indung bapana kekeke heula bapak mah keheula nyai keheula akang teh can tuntas sabab sanajan anu aya di pancara teh tinggal korin aki jeung nini engkang tapi kungkang teh moal diantepkeun ka kurung di ieu tempat sabab ieu tempat teh bade dihancurkeun kungkang ayeuna bade nyalametkeun heula nini sareng aki bapak mah wayahna antosan heula sakedap blesat sanggeus carita kitu sarta teh langsung asup ka jero karaton menuju ka tempat panjara ngabebaskeun korin-korin manusia-manusia anu masih kena dikurung di eta tempatan sanajan aki jeung nini nama kondisina beda geus lain beleger deui aya ragana kawas indung bapana anu dibawa ka eta nagara jeung ragana jadi teh masih kena hirup ari nini jeung akina mah geus puguh jasadna dikubur anu dibawa ke alam siluman teh ngan saukur korin hawa nafsuna hungkul tapi tetap kumanehna dibebaskeun kulantaran rek kitu kieu oge eta teh korin nini jeung akina sanggeus beres ngaluarkeun korin-korin anu di penjara nagara siluman eta sarta teh kaluar deui nyampeurkeun ka indung bapana jeung Santi katut mangkodir anu masih kena nungguan di tempat anu samemehna di tempat cicing kumaranehna tah kumargi ayeuna mah parantos rengse sadayana ku abdi bade dihancurkeun heula ieu tempat teh samemeh cuang mulih ka nagara nyai. Bismillahirrohmanirrohim. Belesat tina dua leungeun sarta waktu eta melesat gulungan seuneu nyamper wangunan anu aya di eta nagara atuh puguh bae sakabeh wangunan anu aya di eta nagara teh sakedeung oge geus hancur dihakan ku sakadang seuneu rata jeung taneuh teu nyesa saeutik-eutik acan tah ayeuna mah kumargi parantos rengse sadayana yap cuang wih heula ka nagara nyai samemeh urang wih ka alam manusia abdi teh bade ngarengsegkeun sagala rupina khususna hoyong terang kayaan si nyai bapak mah yap ayeuna mah mamang cuang ninggalkeun di patempatan sok panona sadayana peureumkeun Bismillahirrohmanirrohim ngiles ti nagara siluman nuju ka nagara jin cariosna parantos tamat dugikeun ka dieu kumahanya salajengna kaayaan sarta atanapi Parman nah bakal ngahiji jeung Sri Devi atanapi Santi anu geuningan Santi teh lain ngan saukur bangsa manusia tapi geuningan manehna teh bangsa jin. Insyaallah kapayuna kusim kuring dicarioskeun deui caritana dina carita enggal anu judulna nyaeta Satria Jagat ti dua alam. Insyaallah cariosna kapayuna kusim kuring dipedar ayeuna samemeh sim kuring mungkas carios jegik hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina seueur kakirangan tos pasti kumargi sim kuring mah sanes tukang dongeng tapi tukang heureuy tukang ngacaprak ngaler ngidul naon bae dicarioskeun tapi mudah-mudahan sanaos ngacapruk oge nya wargi tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayeuna kusim kuring dicekapkeun dugikeun ka dieu sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.